Hari ini endeng aya keneh, Cek. Tos almarhum tos setahun. Mak mah. Setahun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pang kamari sapar. Sapar. Mereka mana isinya eta? Terang keneh teh Kabi. Duka kok orang Orang Kaler. Ieu teh warung Ucum. warung teh Ucumnya. Saha teh asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channelnya Tasik Selatan. Baiklah wargi Tasik Selatan, kali ini di hari ini kita akan berjalan-jalan menelusuri sebuah perkampungan yang berada di wilayah Datar Waru atau Cikeyup juga. Jangan lupa di hari ini sambil ngopi dan semoga kabar baik selalu menyertai keluarga sahabat semuanya. Oke, salam sukses selalu. Jangan lupa bahagia. Oke, sekarang akan menuju sebuah perkampungan Datar Waru dan perkampungan Cikeyup. Di depan kelihatan ada beberapa rumah tuh. Hari ini dalam rangka aprak-aprakan makai lemur. Ayam manuk oge tuh diharap. Wah, manuk tupur ternyata di dia mah manuk oge masih kene opa. Masih kene terjaga. Jadi temakan masih kene alami. Wow, sangat mantap sekali ini menuju kampung Cikeyup. Oke, kita nyampe. Ngadamel naon ya teh Kang? Ieu mah ada mah ieu lo. Oh, los Kang naon? Eta ngarenovasi. Oh, ngarenovasi. Mohon. Nya. Nah, ieu ngadang dosan. Kang Uup ya teh nya. Mohon. Getolan akang mah ai. Atuh. Kieu mah teu ngisi waktu ya mah. Mohon. Sama teuing. Napak tilas we Kang. Kampung memang seperti ini warga Tasik Selatan. Nah, kalau siang-siang tidak ada orangnya karena lagi nyaba ke kebun. Nah, kita akan eksplor. Lagi tahun kapungkur tahun salapan kritik. Hari ini endeng aya keneh, Cek. Tos almarhum tos setahun. Mak mah. Setahun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pang kamari sapar. Sapar. Mereka mana isinya eta? Ka sawah. Nah, ka dieu ka sawah. Teh Ucum kene. Apunten nya sok heureuy kan ini endeng kapungkur. Han inget kene. Di Tasik abis macet. Mohon ka urang Tasik. Nikah maka wargina. Sekujang tenuju atas. Nah, semuhun cek. Nuju oce di cek ini ning kapungkur. Semuhun cece kapungkur subhanallah penak jeung wargi. Nah. Abong ge mun ka urang Tasik mah. Ka murang kalina ajengan Uden. Ciseureup pencut Tu Haji Awan. Tapi cari lima Di Leuwi Ranca eta mah cek. Di dinya mah ceket almarhum cek 4 di dinya. Alhamdulillah Kang Weng mah teu kumaha atuh tara ka ditu ayeuna mah. Tara amang aya wargi teh wengi-wengi ka dinya tapi dapat kaget tengah utas opo bi bingungan teh. Heeh cikengan sareng wargi teh hanes di ulang itu udah suka. Atuh biasa kana motor mah tinggal ngingki ke Leuwi Ranca. Oh itu Palalaur kumaha atuh ari euceuk teh. Ieu maksakeun ayeuna da kapungkur mah keur di mana sokana motor kapan ditinggalkeun ieu incu. Wilah Teh Ucum ieu ngawarung ayeuna mah. Mudah-mudahan sing sukses salamina Teh Ucum. Hapunten ieu neung ya sim kuringnya kapungkur sakeureuy. Mudah-mudahan surga ditempatkeunnya kanggo nini neungnya. Amin ya robbal alamin. Habis sok rada sedih oke. Yuk si Akang nepi ka dieu di calame Kang. Usrip. Nah sami abi aprak-aprakan ka lemur Kang. Samang Kang.
Alhamdulillah. Dicukur, kapungkur, nyana pe kanapa? Kawa onen atuh da malter. Haru ieu tah ieu perkampungan Datar Waru. Temu sareng murang kalihna nih deung kapungkur. Kampung Datar Waru ya. Kehidupan di kampung memang sangat tenang sekali. Di dia kuringan tosan di tarajung satia kuringan tosan. Oke, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di hari-hari yang berikutnya. Semoga kabar baik selalu menyertai keluarga sahabat semuanya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.